Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanaos mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakeko. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kemari jejerna jago ti pakidulan karya Alkok dina dinten ayeuna bagian anu ka-12. Mudah-mudahan kene ieu acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana himpunan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayatna disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supaya teu nyangkolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng mancot dina hapena sok-sok. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Subagja sanggeus bareres dahar jeung Iren. Katingali Iren anu pangbungahanna mah. Sanajan ngadahar sangu anu geus tiis, memang dan teu haseum da karage sababaraha jam. Iren marah mae katingali. Subagja nu netep ka Iren, ari tepek ngomong. Ren. Kang. Kan ningali mana marah mae kitu. Kadu ka bunga. Ingah we. Emang bingana kunaon? Iren harita netep. Lagi tos wareg sanggup padangna. Iren harita. Pada tos wareg nasi padang. Main kunaon? Oh, teu kunaon sih. Ya syukur atuh kitu mah. Iren netep ka Subagja. Kang Bagja. Janten ka Alia teh. Iren anu ujug-ujug nanyakeun. Subagja jadi henteu ka Alia. Subagja netep. Emang naon? Nah, Iren haroskeun we. Janten teu. Mi janten emang kunaon? Iren ngegel bibir handapna. Kami janten pokon mah Iren kadang ngiring. Kadang ngiring. Ya sok we ngiring. Tapi pame abdi nyarios sareng Alia. Iren ngantosan we dina panto. Ih, nih sok naon teh. Pokona mah pami Kang Bagja pada ka Alia. Iren kadang ngiring titik pokona mah. Emang kunaon di kadang ngiring segala rupa. Atanapi Iren ayeuna mantos gentos profesi janten pengawal. Emang pami Iren ngiring keabotan gitu. Ya henteu sih. Tuh kan henteu. Ya tapi kan nanaonan bari ngiring ka Alia segala rupi. Aya kalah. Lah naon? Kaganggunya. Ya, ari kaganggu mah henteu sih. Ras naon atuh? Kan karunya we meureunana. Nah, make jeung karunya. Ya, akan ngobrol Iren molohok meureun dina panto. Ih. Nih sok naon teh. Pada jantos ulah nyebatkeun kitu saha deui nu bade ka Alia. Kana Kang. Ya, Alia ngajakan ibarat amang ka ditu gitu. Tapi kan akang teu nganyakeun teu nganteukeun. Berarti Alia tos kantosan kitu mah. Soalna Kang naon ge teu puguh kan? Ya. Lain artina teu puguh hari teu nganyakeun teu nganteukeun mah. Karena jelas akang teh acan ngawaler naon-naonna. Tapi insyaallah gitu. Kan insyaallah mantap wis. Anggap
ka ditu nepi moal. Nya kitu hungkul. Emang kumaha? Hmm, Ah, we ge mending ngusir. panas ngusir. Kedap di maghrib. Ama oge tacanan euih. Terus saha? Naon? Mobil geus teu aya. Itu mobil saha? Iren harita celeumeut. Manehna teu ningali aya mobil anu asup. Sabab manehna keur uplak we asik ngobrol. Sedengkeun para pamuslim jeung Bu Sukma barang ningali Iren anu dibejaan ku si Bibi. Aya di imahna Subagja. Ting kunaon aya rasa bunga dina hati Bu Sukma jeung Bu Muslim. Dan ku masalah supaya Iren bogoheun ka Subagja. Tapi hartina Iren anu geus taluk memang mimiti awal tina kahadean di diri Iren. Diri Iren anu bedegong, anu tara ngagugu, tukang ngereles ngiles. Ayeuna saeutik-saeutik ku ayana Bagja di imah. Jelas. Iren teh sigahna leuwih betah di imah daripada init keluar. Fitness teh mah alasanana itu jeung ieu teh bari balik teuting. Kadang-kadang diantirkeun ku babaturan anak bah awewe teh lalaki. Memang sih henteu kana naon. Ngan cuman ngarasa kolot mah hariwang tur jengkel we. Tapi sageus ayana Subagja dirinya. Iren saeutik-saeutik mimiti robah. Iren saeutik-saeutik mimiti ngagugu kamanehanana. Komo lamun Subagja anu memang nu nitahna atawa kumaha. Iren sigah anu bungaheuna kerana. Pamusli jeung Bu Sukma kacida pisan bungahna ngabagja nganuhunkeun pisan dina hatena ka Subagja sebab geus mampu nalukeun Iren anakna beda jeung supir-supir anu samemehna. Pamusli anu keur diuk tina kursi harita jeung Bu Sukma duaan. Harita pok ngomong, Bu, teteh lah geuning alhamdulillah. Si Iren anu bedegong ayeuna anak urang. Sanggeus ku ayana supir di dieu, Subagja. Alhamdulillah Iren teh geuningan. Siga-sigana kahareupna oge bisa robah. Ya, alhamdulillah nya puguh ge. Ibu mereka cida bisa nganuhunkeunana ka Subagja. Mun nepi ka Iren robah 100% tina kalakuan anu goreng gitu maksudna teh nya goreng teh lain ku goreng nanahaon temen pedah bae kitu loba ulin kurelas-kerelas loba ngabohong teh mah dah yang ulin teh meureun nya sakituna mah budak ngora gitu tapi kan ai terlaluan kawas kitu mah urangna jadi hariwang panan nya yang geus we ayeuna deui make jeung aya di imahna Subagja urang tos naranaon Bi mohon kan ade heula sagedeung Bi pikir senaon kan Ari Iren tiwaya kumaha di dituna nemean dah ngadan tuang hungkul uang emang dahar naon gitu tadi teh neng Iren teh siang-siang mesen nasi padang alasan meser 2 bibi teh nya meser we da anak kita sana kanggo yang Bagja. Oh, yang Bagja. Terus? Jang Bagjana ka masjid. Pengintenan nyimpang heula di Pak RT ngobrol saurna nama sareng putrana Pak RT. Saha namina teh? Jang Andi lain. Nya jeung Jang Andi saurna mah. Pas kitu teh ngalentukan ngantosan mun sakitu lamina aya kana 2 jamna. Uluh. Teu dahar teh samu padangna hasil meureun. Henteu si ari hasil mangan praktis we kitu jantennya istilahna mah kirang nikmatna kitu. Ari jentul dina kursi ari yang hareupan jalan ningalian ka pagarna bumina Subagja. Ret harita Bu Sukma jeung Pamusli si direret. Teteh lah geuning anakna teh meureunan. Teuing naon anu aya dina hati anakna ka Subagja.
Terus kumaha Bi? Nya ku bibi tadi bilari tadi teh beli di masjid kene beli ngobrol tapi pas kalarasan penak sareng Pak RT aya cenah subagja mah aya di bumi cenah kitu nuju ngobrol sareng Jang Pandi. Semoga babaturan anyar meureunannya. Sami-sami sok resep kana Gim cenah. Gitu nyakeun bae atuh kitu. Terus meureunnan sangguna dibawa we ka dinya meureun nya. Tapi sigana mah sarareep da. Nuju ngararobrol di teu geuningan. Keun bae atuh kitu mah. Alhamdulillah bogo ge Bi. Iren ayeuna kumaha tara sasentak deui ya nu make Bibi. Tara puguh juragan ayeuna mah meni bager puguh ge mun nita oge kamar tadi oge geuningan miwarang itu miwarang ieu teh. Biasa cenah anu mah kanggo bibi cenah kitu. Ngakeun bae syukur atuh Bi. Mudah-mudahan we ku aya si bagja di dieu teh sehingga jadikeun Iren bager. Amin amin. Ya geus atuh Bi juga tukang dewe. Sanggeus puguh kitu masih Bibi hari teh ngaleos di ka tukang. Nu kabarengan Iren oge hari teh geus datang lantaran titah balik ku Subagja. Anu sakedeung di sareupna arek salat magrib. Iren hari teh mukakeun pantau ai gebeg teh. Lantaran pas muka inung bapana hari teh keur darariuk di ruang tamu. Nungguan manehanana we meureunnan. Pas muka hari teh Iren langsung ngajanteng bari nyerenge. Umi. Nuju naraon Umi? Ama? Nuju naraon pan geur diuk apal meureun. Di mana? Di Subagja. Nuhun Umi. Umi sekedap di magrib deka. Teh. Diuk. Iren hari teh muter. Rek naik ka luhur teu tulus. Rek nyingka anu jadi kolotna pasti ditanya. Ngarasa era. Iren hari teh tungkul bari-bari beureum. Kunaon? Ini sok rurusuhan, Sieun diamekan. Teu mah. Pas ngobrol naon jeung Subagja. Teu ngobrol naon ama? Teu ngobrol naon tapi pihak sanggu 2 bungkus gitu. Ama geuning terang. Nyanyat apadan di imah teh. Lain kur Iren hungkul meureun aya si Bibi nanyakeun ama teh, ka mana Iren? Cenah aya di bumina Subagja, cenah kitu. Keur naon? Nuju tara ruang, syukur ama di dahar mah keur naon kitu. Yang geus Iren teu nanaon. Umi mah syukur daripada Iren ulin wae mending kan ulin di imahna Subagja. Ngobrol asal ulah keterlaluan we ulina. Emang resep gitu ka Subagja. Naon Umi teh? Iren harita begitu unggul we dikitu tanyaku indungna bari mesem indungna teh nanyana teh. Ret kada jadi bapana nya tanpa musti. Hanya geus atuh jog kacayeula rek ieu mah rek ka mana? Rek sa masjid. Moal Umi, mak udah di luhur we. Juga tujuh. Ama geus sakedeung deui rek bebersih da. Iren harita ngaleos init ka luhur. Atena bungah nekeranan lantaran bapana geuningan teu nyarekan teu itu teu ieu nu puguh masih ganu atoheun manehna deukeut jeung Subagja. Alhamdulillah. Umi jeung aman teu ngamak geuningan. Tapi kunahan adi jeung Wandi meni sok popolotot sagala. Tapi aing resep. Kang Bagja. Cek Iren harita bari nyekal kana dada. Anu rek tadina ti bebeja rek mandi teh ngadengak kulantung bari jeung ngacrog kana kasur. Manehna ngadadang kuban talangkarakan jeung gulang-guling we dina kasur ngarasa hatena bunga jiga mae kumincir. Sedengkeun Subagja anu bebersih harita geus make baju koko anu tadi encan disalin. Ayeuna dipake deui we da masih kena bersih. Keur mah baju koko teh persediaan manehna saumur di Bandung. Geus aya hampir 3 bulanan encan pernah meuli pakaian itu jeung ieuna. Eta ge baju koko dua-duana bawa ti kampung, pamere nu jadi akina nyaeta aki ukun. Subagja sampai ini harita diukeula di ruang hareup.
netep seukeut keluar ras inget ka Pilmuran, ras inget ka Tasik, ras inget ka Cipatujah sisi pantai. Aki, mudah-mudahan Aki ukon sehat. Ini Sari oke mudah-mudahan sehat nih. Doakeun Subagja nih. Mudah-mudahan oke Subagja sing engal-engal tiasa uwi. Tiasa ngalongok Aki jeung Nini. Cek Subagja harita bari neuteup. Kung sadi lilat. Kadenge ti masjid anu teu sabaraha jauh. Anu adan harita. Leos Subagja harita indit ke masjid. Meungpeung nyalse supaya di dituna bisa sholat sunat. Kung sirila Subagja geus nepi deui ka masjid kesampak geus aya Pak RT. Kek Subagja harita diuk gigireun Pak RT sanggeus ngalaksanakeun sholat sunat. Andi teu ka masjid, Pak. Andi teh henteu teu ka masjid. Rada ngedul budak teh ajakan gerang ke dieu mah. Oh, mohon Pak, insyaallah barang. Lain ja. Pandi jeung Subagja mah sigahna teh nyetel we nya. Kakarapa panggih kan, tapi geus akrab na kacida. Hese si Pandi teh lamun akrab teh jeung batur teh. Nya panginten pada saumur panginten. Oh nya meureunna nya. Tapi alus lah. Jadi amen teu cicingeun teuing budakna. Ira karunya paur kumaha onam ngaran-ngaran cicing di imah ngarantu ke kawas kitu geura. Sawa poe ti isuk nepi ka peuting nepi ka subuh teh kadang-kadang teh hareupeun komputer manehna teh samun ditingali digeunggeureukkeun Kang Balitek pan budak saeur kitu teh bingung kan keur bapak oge. Insyaallah Pak. Mudah-mudahan we Andi oge ieu mah nya pangintenan diajarkan komputer game wawasanana supaya ieu Pak. Nya sing arti bapak oge nya mudah-mudahan we ja ajakan sering ngobrol ajakan ulin mohon pugu abdi ke di kayak wengi ge bade amang kamu bi abdi gitu nya keun bae gitu apa mah atoh hayu ulin jeung nu bener mah jeung maksudna jeung nu katingali mere Subagja kan geus jelas gitu mohon Pak. Ayo geus komat sanggeus pugu kitu mah sararea nararangtung nu maksudna arek salat berjamaah. Beres berjamaah Subagja harita nyimpang ka imana Pandi. Kebenaran Pandi oge kakarak ngalaksanakeun salat ngan teu ka masjid pada di imah da bamakekeun sarung. Pandi anu keluar gek diuk harita. Di masjid ja. Nya Budi. Ka imah teh ya. Iya tuh. Aja tuh ganti heula pakaianana menyangat kitu. Geus make kolor. Di urang gue simut. Udah hiji-hijina simut oge. Atuh dagoan atuh. Kopi lama. Betul kudu lah. Kayak di imah ngopi na me, Dong Jon. Orang mau kopi teh nya. Ya terserah mana mau kopi mah mau dahareun oge teh naon deh. Atoh urang mah. Alah. Sanggeus puguh kitu mah. Pandi harita asup ka jero imah. Geus cucul-cucul Pandi init ka dapur mah kopi. Tingali kudu jadi indungna. Mereka mana Pandi? Nu jadi indungna harita nanyana teh sopan teu lentong kadu jadi anak. Mereka bubina Subagja mah Tong lila teuing ek naon bari oge. Ngobrol-ngobrol emah. Ya bilih Pandi teu uih. Tadi dieu ieu di Pak Haji. Oh nya teu naon atuh nya. Ek mau naon? Nyara kopi we mi. Ayeuna tah. Terang ieu tah. Ayeuna teh bawa tuh jangan ditunggu barang dahar tah. Indungna harita nyodorkeun makanan ringan. Terus saterusna diasupkeun kana keresek. Sanggeus beres leos Pandi ngaleos di keluar. Kebat langsung ararinit jeung Subagja sanggeus pamitan ka si ibu. Jeung Pak RT mah masih kena di masjid meureun teh katingali. Anu teu kungsi lila heulit sababaraha menit geus tepi deui ka imahna Subagja. Kek harita Pandi diuk dina tepas, dina teras di hareup. Ayo tuh ka jero. Yalah heula kalem nyantai. Kopi heula atuh urang mang nah heula nya. Kopi dibikeun harita ku Pandi sakalian jeung lalawuhna. Eta mah simpan di dieu jang paredah jang dihareun. Oh nya tuh. Mau kelar atuh aya kelar teu? Aya. Subagja asup ka jero nu maksudna ngahurungkeun cai nu saterusna nyokot kelar anu aya di dinya.
ting urut naon ngan anu jelas eta keler teh meuni loba ngajajar dicokot hiji keler nu rada lumayan loba lantaran keresek teh ketinggal dipinu tetela keresek teh eusina teh model dah cemilan-cemilan model kara itu we aya bubuk-bubukan nu kara itu tapi cukup ngeunah dahar jeung kopi duaan tidinya Subagja jeung Pandi babaturan anak anyarna harita ngaler ngidul ngararobrol teu sadar obrolan manehanana ditinggalikeun ku hiji wanoja ti luhur di balkon anu tetela geuningan eta teh Iren. Subagja anu kebeneran keparengan ngareret ka luhur ningali Iren anu keur nangtung neuteub seukeut ka dirina. Pas direret ku Subagja Iren harita imut ngagelenyuh. Subagja oge sarua harita ngabales imutna. Deg 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 deg. Iren harita napikiran mah hayang luncat we ngadeuketan ka Subagja ngan era ku Pandi tatanggana. Sigah naon teuing kitu ceuk pikirna Iren. Subagja meni aing meni hayang deket ih. Hanya karena si Pandi di make jeung ka dieu Cik Iren harita dina hatena ngomong. Sedengkeun Pandi anu ningali Subagja rura teret we ka luhur. Cak, naon? Ya tadi teh rura teret wae. Teu aya cak-cak. Cuk Subagja harita bari nuduhkeun nu kaparengan dina palapon aya cak-cak. Tah inum deui tah. Kurang kene bisa reken ninyu deui. Hayeug aya kene atuh ja mun sok naon teh salakah teuing hirup teh. Duanana saleuri menikot pararungahna keranan. Iren harita ngelol deui lantaran Subagja jeung Pandi harita sareuri. Ya naon sih meni seri-serian. Iren harita bari ngelol lalaunan. Subagja anu ningali deui ka luhur nu kaparengan deui Iren keur melong deui bari ngelol. Plengeh deui Iren harita ngaplengeh. Kitu jeung kitu we antara dua manusia Subagja jeung Iren nu hiji di luhur jiga manuk cangkurileung nu hiji di handap keur barang dahar. Iren hatena nepi ka bungah guligah. Kek Iren harita diu bari panon mah sasakali ngareret ka handap ningali ka Subagja. Ya Allah. Udah aing boga teuing papengen jeung Subagja ih. Nah mending diajakan ulin gitu ku aing tapi ayeuna mah si Pandi Cek neng Iren harita anu mimiti hatena geus kapangaruhan ku imut ngagelenyuna jajakan nu gandang nyaeta Subagja. Hiji supir anu digawe di manehanana. Iren anu cicing di luhur teu sadar. Inungna anu keur nangtung ningalikeun tadi nama inungna rek ditadahar ka Iren ngajak bareng. Katayepan inungna naik ka luhur. Sabab Iren sok kadang-kadang sare tibra lamun wayah kitu tos salat. Paket mukakeun panto kamarna. Tapi Iren teh katingali aya di kamar. Kemana sih Iren? Inungna rura teret ka kenca ka katuhu. Pet kana buku paragi pelajaran di dinya nu numpuk tapi eueuh Iren lampuna hurung. Nu saterusna inungna asup langsung kebat kana balkon. Pas katingali di balkon Iren harita keur lenga-lengo we kasampak ningali ka handap inungna kerung. Si Iren keur naon lenga-lengo kitu teh? Sudah seuri deui. Inungna harita nyampeurkeun lalaunan. Keketayepan nangtung gigireun Iren bari sarua ngalengo ka handap. Pas ngalengo tetela di handap teh nu keur ngobrol. Di imah sabelah nyaetana Pandi keur ngobrol jeung Subagja. Si Iren rupa-rupa budak ya Allah tinggi. Lain sampeurkeun atuh daripada lolok kitu mah. Harita Iren anu teu sadar lol ngelol. Nu kaparengan Subagja harita cengkat tur neuteub. Subagja neuteub teh lain ka Iren, tapi ka indungna Iren anu nyuitkeun bibirna make curug supaya ulah pura-pura teu nempel.
Subagja imut ngegelenyu seblak atau ka Iren harita nyeblak. Padahal mah imut ngegelenyu teh ka inungna Iren. Tapi katinggalin aku Iren mah memang katingali tahu di jalan mah iwal teh ka manehna. Ya Allah. Iren harita nyekal kana dadana. Bari tangah. Nusa terusna Iren ngurilingkeun ngajret bari ngurilingkeun awakna. Ai kok hareupeunana aya indungna anu keur nangtung neuteub ka manehna. Aduh, mama. Naon si mama teh sok ngareurewas. Iren. Keur naon? Untuk keur naon mah keur ningali keluar atuh. Cek Iren harita bari pengpeos eraeun. Ya Allah anak mama teh geus dewasa geuning ya. Mama teh naon sih ah? Iren harita bari ngagoler dina ranjang terus dikurubung ku simut. Pura-pura harita Iren sare. Gek indungna harita diuk, simut dibukakeun lalauna. Iren anu keur ngagoler nya ngigir harita dicapak, nanti dicabak pelebah tak-takna. Iren. Iren kunaon sih? Iren sebenarnya boboh ka Subagjanya. Nah, si mah. Iren teh naon oge. Naon kumaha? Mama ningalikeun ti tadi mama teh di luhur teh. Iren mah jeung suraseri segala rupa. Mama teh sok naon teh ah. Mah, Iren mah ka zaman heula ah. Bade wudu. Emang geus batal kitu. Entos mah. Cek Iren harita bari ngorejat init langsung ka cai. Inungna harita gogodeg ningali tingkah Iren kawas kitu bari mesem terus ngingking keluar. Sanggeus aya dihanap pok busuk mah harita ngomong kana jadi salakina. Iren. Kumaha kitu mah? Si Iren diintip ieu. Sampak teh kudu saraseri we di luhur ningali Subagja dihanap geura. Keur ngobrol jeung Pandi jeung anak Pak RT. Terus kumaha si Iren? Nya meureun samarukna abeuh mama. Nya pas maliknya kali langsung ruwaseun, langsung init ka kamar geura. Bari langsungnya dikurubung. Dituturkeun ka kamar nyebutkeun teh cenah rek wudu cenah. Dasar budak teh. Tanda-tanda si Iren geus dewasa bener keun bae mah. Keun bae. Dina nya bogoheun ka Subagja da mama doa ieu ka Subagja mah. Para ka jalma-jalma teu para ruguh mah. Nya Subagja can apa seluk-lukna kawasa geus kanyahoan. Tapi kan ningali galagat Subagja anu memang bageur jelemana nurut, teu boga pangarti hade kawas kitu. Nah, alasan pikeun olah kapanan sararea ge meureun. Nya da sakitu namanykeun bae we. Si Iren kumaha teu diajak dahar? Mudakna keur kitu mah bedaikeun diajak dahar bae ah. Geus lapar. Nya geus lapar bapak mah. Ieu tuh. Sanggeus puguh kitu mah Pak Muslim jeung Bu Sukma harita araridit ka dapur. Si Bibi anu geus nyiapkeun hareun harita. Subrat-subret ka ditu ka dieu si Bibi mah palincang nekeranan. Bi. Subagja bisi can dahar atuh tabaran dahar juga ditu. Kebenaran cenah aya babaturanana tuh si sa ngaranna teh. Pandi. Nya si Pandi anakna Pak RT. Mohon atuh juragan. Si Bibi harita ngaliwatan jalan dapur. Nu saterusna asup langsung ka imana Subagja. Katingali Subagja anu keur darariuk di tengah imah hayeuna mah teu di luar lantaran waktu anu geus peuting jeung aya bareungit di ongko. Jang. Mun Bi. Saur juragan beli bade tuang cenah. Wios we engke Bi. Kalaresan abdi nuju nyangu teh da deui. Atuh kadiekeun we rencangna hungkul atuh nya pami kitu mah. Nya teh sabios Bi. Sanggeus puguh kitu mah si Bibi harita langsung datang deui. Nanti balik deui ka imahna, ka imah dudunganana. Kumaha Bi? Edeuk. Ngariung sekalian. Nuju nyangu saurna mah. Jeung naon deungeunna? Mun saurna mah deungeunna piwarang dikaditukeun we cenah bade ieu mah. Nya geus atuh. Nya Bi deungeunna anu wadahan we. Kaditukeun ke jang doaneun jeung itu sa. Pandi. Nya jeung Pandi. Muhun. Kayak gitu, harita katingali Iren turun. Iren? Nama? Dahar heula ka dieu. Bareng ye ngariung ye. Nama?
Iren hari teh nyamperkeun gek diuk dina meja makan kada salapar. Tapi teu ngareret teu wani ngareret kana jadi indungna. Sedangkan indungna oge teh hare-hare we harita teu wani teu daekeun ngareret kana jadi anak, sabab geus nyaho anakna pasti bisi era-era. Sararea dalahar harita bala kecelakaan katut Iren oge lumayan daharna gede. Sanggeus beres dahar Iren harita nonton TV di hareup di ruang tengah dituturkeun ku Bu Sukma jeung Musti. Iren anu ngadapang harita bari nyenyo HP sedangkeun adipanana manco kena TV anu gede na kerahanan. Iren ari sukan cenah lain teu kuliah. Iren ngareret. Teu Umi, emang kunaon kitu? Oh, nya geus mah Umi nya teu kuliah gitu maksudna. Teu Umi. Dua dinten kapanan teu kuliah teh? Emang aya naon cenah? Ya saurna mah para dosenna nuju aya naon gitulah. Rapat bukan naon gitu. Tapi sadayana siswa kan diliburkeun 2 dinten. Oh. Nya uli anan teh ari libur teh ulah sok ulin kaulinan ka mana-mana. Sok melang Umi mah. Umi. Iren harita pikiranana langsung inget ka Subagja. Manehna boga pikiran hayang ulin, hayang nya naon teh hayang dianteur ku Subagja ulin ke tempat-tempat anu memang pernah didatangan ku manehanana. Subagja ge cenah bejana rek mulang cenah. Rek pulang ka mana Umi? Apa? Cek Iren harita curinga. Nya ka Tasik kapan Subagja teh urang Tasik. Ngan ngaraguan Iren pre cenah. Ai 2 poe mah beureunan moal. Iren ngahulang. Rame ama Tasik teh nya. Nya Tasik mah rame da kota atuh. Tapi da Subagja mah kapanan di tempat pantai, nah sisi pantai, nya tempat pariwisata Cipatujah. Itu teh. Loba ayeuna mah Cipatujah teh geus wah. Geus kota kasebutna. Sebutna ge Pantai Indah Cipatujah, Pantai Indah Sindangkerta kadituna. Itu Ama kantos ka ditu. bareto ama mah kantos jeung Umi Pak. Kaditu tapi teuing tahun sabaraha Umi nya? Can boga Iren baheula ka ditu teh. Pertama kapungkur pisan atuh Umi, uleunan masih leuweung. Nya kitu tapi da tetep kawas kitu kan peda tambah maju meureun ayeuna mah. Itu hayang sabenerna mah tukang dongeng oge ka ditu teh geus aya kana 20 tahun mah teu ulin ka daerah ditu teh. Terus lami geuning ama? Nya da nya kitu teh lah. Heeh. Ngan 2 poe nya prena. Ama 2 poe pugu ge. Ke Tasik emang sabaraha jam ama? Cek Iren harita asa ingetan ka Tasik deui ingetan teh. Ka Tasik teh duka 7 jam duka genep jam duka 5 jam ngan antara sakitu we waktuna. Jauh pokona mah. Iren mah tara jajauhan mah kuat ulin ka belah ditu mah. Jalan lagi bulak belok nah waduh. Tapi kiat Umi mah Iren mah ninggal emang oge bulak belok kiat ka Subang. Nya deukeut atuh kur waktu 1/2 jam ka Subang 1,5 jam ka Subang mah. Nya tetep we bulak belok ama. Banyak kewe lamun ieu lamun liburan lila tak ulin ka ditu Cipatujah. Sareng saha Umi? Ama? Nya jeung Subagja milu. Sadayana. Nya kumaha engke we hayang ama ge sekalian beri rekreasi muter ka ditu balik lewat Pangandaran kan bisa. Asupna ti dieu ti Cianjur bisa. Kaditu Jayanti kaditu. Terus we ka Caringin, ka Pameungpeuk beras nepi ka Cipatujah kaditu. Kita terus deh kaditu Kalpagenep kaditu nepi ka Pangandaran kaditu. Parigi wah geus balik deui lewat Tasik kena lewat ya bebas lewatnya mah lewat mana itu. Nih hoyong pisan.
nya ayo engke urang arulin temen pareli lah pare saminggu tah libur saminggu orang liburan ngajakeun ka ditu ame apa sah gitu ceuk pamuslim merean hate ka Iren mereka cida bungaheun akaranan hari tara-tara Iren daek ngobrol jeung jadi kolotna ngalir ngidul kawas kitu biasa mah nya kitu teh we kurus saliwat ini langsung asup ka kamar nu di kamarna teh engke nyaon pantona ge dikunci nu kadenge teh iwal ti Iren keur cecengiran jeung babaturanana ngobrol itu jeung ieu kitu jeung kitu biasana tapi ayeuna Iren jelas kalakuanana Iren teh robah daek ngariung jeung kolot ngobrol itu jeung ieu komo lamun nyangkut masalah Subagja Iren teh jiga betaheun ngobrol jeung kolot Sukma anu pinter ngalah teh Iren tangtu apal situasi anak kelas kumaha tara loba gurah geureuh tara loba eta itu tapi tetep perhatikeun anu jadi kolotna ka Iren sebagai anakna waktu anu beuki nyerelek Subagja anu anteng jeung Pandi harita nepi ka gen sapeting eta hampir teh sare antara nyaho Subagja isukan Iren memang teu gawe atarapi teu sakola anu hartina Subagja isuk-isuk bebas dengan nganterkeun Iren ka ditu kadi 2 poe keur Iren liburan Subagja oge kenaheun ka bawa libur artina mararel ti poe Sabtu ti poe Minggu Senin Salasa Subagja libur teh 3 poe isuk-isukna Pandi subuh-subuh oge balik ke masjid langsung balik daerah balik berang Subagja balik di masjid seperti biasa we manahanana make celana sontog make kaos oblong nu saterusna beberes itu jeung ieuna cukut-cukut anu masih kena katingali nangtung ku Subagja dicabutan tapi kalalening di buruan teh nu kebenaran di buruan teh loba tatangkalan anu gararade tatangkalan bongsai atuh ku Subagja teh diurus we diguntingan di itu di ieuan ibarat tukang kebon memang Subagja resep kanu karari itu aya lauk nanti babalongan leutik ku Subagja anu geus teu kaurus kadang-kadang loba sampahan ku Subagja ditawu lantaran waktu anu libur teh ku Subagja ditawu nu saterusna dibersihan disemprot di kucawi nu antukna imah Subagja nu didinya gigireun nanti kasebutkeun mes we anggap mes manila lening nakaranan tatamanan manigenah nakaranan lantaran ku Subagja diomean dielas dielus supaya karasa ngeunah kumanehanana sabab manehna cicing didinya sanggeus beres Subagja nulak cangkeng bari reng hapanana rada ngahanyu lantaran capek lumayan tos nawu alhamdulillah ya Allah aduh aing geus nawu ieu kenangeun nakaranan ya aing cek kudu meuli lauk ieu sama ieu cai namanya herang kieu ayeuna mah tuh ngucur jalan ayeuna mah tatamanan oge jalan ayeuna mah cek Subagja harita bari nyampeurkeun ka salah sahiji babatuan anu rada murag rada nyengso ku Subagja harita bener-benerkeun eta babatuan teh di kawas aslinakeun deui sakumaha ilaharna taman-taman anu geus dijarieu barang keur kitu Iren harita nyampeurkeun neuteub seukeut kana awak Subagja anu ngesang ret Iren harita ngareret kana tatamanan anu katingal digeunah nakaranan korsi-korsi anu aya nu tadina paburantak di dinya geus dibenerkeun di tukangan imah ya Allah mending nakaranan cek Iren harita bari rudat reret ningalian ka ditu ka dieu kabeh geus lalening ret Iren harita ningalit kana jamna nu ngagantel dina leungeun geus jam 10 Iren harita nyampeurkeun ka Subagja Subagja Iren naon Ren ayo metos beberes ye ningali ieu teh da meuni asa sarumpak ye kalarasan libur panjanten manfaat tuh biasa dianggo kanggo nongkrong kanggo ieu mun udah meuni raos nakarana ning nya teh sagala rupi ge pami dilereskeun pasti raoseun Subagja nyampeurkeun kana bangkuan anu panjang anu geus nanggelapan pokona bersih eta bangkuan teh kek Subagja harita diuk dina babangkuan hoe Iren oge harita gek diuk sarua kamu catus ngopi kopi karasan masih aya setengah tadi akang ngopi da tadi ieu pan Kang
Ieu teh meni sakit caina meni herangna keranat biasa mah hejo. Nya kapan tos ditahu ku Akang. Ku Akang ditabu. Ku Akang ditahu. Heh. Kada meser lauk punten Kang. Nya nyalah kada meser lauk tapi ka mana nya di dieu? Di dieu mah pami meser lauk teh kedah nama jiga nama ka pahlawan Kang. Di pasar pahlawan biasana sok seueur. Oh, Atanapi ka Karapitan karapitan lauk naon? nya lauk hias. Ih, sanes lauk kitu di dieu mah da kadahanan sanes lauk hias kan lauk hias mah kada akuarium atuh. Di dieu mah laukna sapertos lauk naon total kitu kas lauk emas teh geuning koi nu kitu. Oh, nya di Karapitan ge aya tuh Kang. Bade meser ayeuna. Kewe pami Akang tos gajian. Ih, wios atuh teu naon. Aya ieu cis mah. Hmm, Ayo ayeuna nya. Memberi sakantanan amang Kang. Kan libur. Dah mah gimana naon? Ceuk iren harita bari nyepengan kada leungeun Subagja. Ret Subagja harita ngareret. Timiti iraha iren wani nyekelkeun manehanana. Iren harita sadar yen direungeuna anu repek nyekelan kana pigelang leungeunnan Subagja harita dileposotkeun bari Punten Kang. wios. Ceuk Subagja bari imut ngegrenyu, lenyap, iren harita ngalenyap. Hatena asa endag-endagan teu pararuguh. Kumaha Kang? Bade balanya lauk ayeuna. Ayo atuh. Tapi Akang teh can gajian pan. Ih, nya wios teh can gajian oge. Adi iren aya. Oh nya teh naon atuh kitu mah. Engke atuh sana. Akang nah handang da seula tuh. Iren oge sami bade handang da seula bade wartos engko ka Umi. Nya kala Akang kengge mereka ditu mereka pawartos. Iren harita cengkat nu saterusna lumpat ngagidig. Subagja ningali iren anu siga budak leutik harita lumpat. Kur tiba imut ngegrenyu bari gogodag. Iren. Teu nyangka budak tomboy teh jadi kieu ayeuna mah. Ceuk Subagja harita nu ngarasa lucu ningali tingkah iren kawas kitu. Iren sanggeus nepi ka imah harita rurusuhan. Umi. Naon iren? Sok gerowan teu pararuguh budak teh. Umi. Taman-taman terus di tawuan ku Kang Subagja Umi. Geus ditahuan kumaha iren? Nya geus ditahuan teh kumaha? Pokona mah jantan herang caina oge tos dibener-benerkeun sadayana mah. Pokona mah pami ningali gara ka ditu meneh. Awasin teh. Umi, iren ayeuna bade ka Karapitan bade meser lauk hias sareng Kang Subagja. Cenah Umi nya. Tapi Iren, ari ngomong teh meni kotorotot kawas kitu. Bage jeda ari ngomong teh. Kumaha cing sok bener, sing bener. biasa tuh iren sareng Subagja meser lauk kat. Nya geus. Jug. Teu naon. Asik. Iren harita langsung lumpat. Init ka kamarna nu saterusna cucu pikeun salin. Rap iren harita seperti biasa kena training. Iren ngahulang. Aing jigan mah resepkeun Subagja aing make training we teh. Aing make lepis. Cek iren harita bergerawak kena lepis. Calana anu ketat tur geunaheun. Katingali kesana mewah. Kaluhurna iren make tangan panjang baju bodas. Rap make topi. Iren tomboy, geulis, awak jangkung. Pakulitan koneng umyang sedengkeun buukna aya beureuman saleutik. Iren sanggeus dangdan hari tatap nyokot tasna nu leutik. Nu saterusna iren nurugtug turun ka handap rek bebeja kana jadi indungna jeung bapana yen manehna